Simkuring bade mang ngidungkeun nyata kidung sahabat Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Urang sami merdih kana asihna Gusti, urang muntang kana murahna nu maha kawasa, wirehna urang dina wengi sareng wengi salajengna. Mudah-mudahan sing tetap aya dina rahmat panangtaungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Margi antara agama sareng budaya bersatu untuk saling membantu, itu panginten. Hatur nuhun. Allahumma arhimna marasida wa umurina min syurri anfusina min syai'ati amalina ya Hanan ya Manan ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Astagfirullahalazim. 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 Pun sapun kamaha agung ka Gusti nu maha suci. Pun sapun kanu maha agung ka Gusti nu maha suci. Gusti pamuntangan berang, Gusti pamuntangan peti sajatining pati hurip, sajatining kalanggengan paralun kabuder awun. Kula amit sejak mipit, kula minta sejak ngalak mundur tineng panasaran rek ngalap kasampurnaan. Nada agungnya paralun pun sapun kasakur dulur nu sarasa jeung sasukma, utamana tatar subang jemarna kanu kawasa. Nada agungnya paralun kidung sahabat Nabi. Abu Bakar nu ngawitan ti payun bagenda Umar, nya Usman nu di tengah teh, nya Ali anu ti kiwa. Gusti Rasul ti tengahna ti luhur Gusti yang agung, pancer jati ning manusia. Ari Muhammad sajati eta jatining manusia nu mulya salalawasna ti samemeh aya dunya.
uwung-uwung bumi langit can ngajadi sawarga katut neraka uga sadaya tacan aya nu aya nyata ya sanesnya alif irupana Nur Muhammad nusanyana gumelar ka alam dunya iya isun nu jadi nyata kang ngadege teu karasa ku kersa pangawasana rahayu kagungan nu maha agung walagri kersani Gusti rahayu kagungan nu maha agung walagri kersaning Gusti nu maha suci naon atuh nurek disombongkeun ku manusia dalam dunia sedengkeun pangarti titipan ti Gusti pangabisa titipan ti nu maha kawasa sallallahu rabbuna ala nuril mubin sallallahu rabbuna ala nuril mubin toha aena yakin alaya sir mursalin toha aena yakin alaya sir mursalin sallallahu rabbuna ala nuril mubin sallallahu rabbuna ala nuril mubin toha aena yakin alaya asir mursalin toha aena yakin alaya asir mursalin Allahumma sholli wa salim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fil milahi sholatan daimatan bidawamil murbilahi
Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama fil milahi sholatan daimatan bidawamil murbilahi Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadama bil milahi sholatan daimatan bidawamil murbilahi. Hatur nuhun simkuring parantos dipaparinan kasempatan mugi-mugi anjeunna urang titipkeun ceuk sepuh guru ngaji abdi teh mah urang titipkeun cenah ti luhur sausap rambut dihanap sahibas dampal tigigir di tengah Gusti anu maha kagungan mangkana titip bakal ngurip ilang bakal katempuhan mungkin cuputu Adam Hawa nyuhunkeun salamet nugrah mulia ka ratu manusia ratu syafaat wali mukmin bil barokatil umul Quran al-Fatihah. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.